Raksaat Production. Alah, saya teh tukang kenang nek. Mang Mamat. Muni kieu ieu bakimplong paduli ong tak deung. Aduh. Jalu. Raksaat Production. Itu si Dawala. Tolatu jaeman gok. Kucing kedempet song gek. Duh. Alah, sia sentimen ka dewek make gek-gek gitu mah lah. Pedah eta irung dewek pegek. Naon? Tetesing na nyiniran. Eta masih siniranana we kitu. Alah, sia batan kitu irung jiga kapstok teh. Tong tolang nangka, kawinan bapak, poe salasa, teu beja, sieun ku emak, geus. Aing mah keur ngeunah dewek odading, lagu odading, datang si Dawala ngadon jaleuleuk. Datang deui si Bangkong Karadap ngadon tong tolangna. Nek lain ye Dawala, reng. Ulah garandeng sia monyong itu juragan Arjuna keur kulem sia. Amuing. Ulah garandeng ulah. Itu pangaulaan keur kulem. Jeung sabatay pangaulaan kulem ayeuna dewek rek munajat ka Maha Agung rek menta pituduh. Bapak teh rek hajat naon, Pak? Lain hajat dulu. Rek munajat ka karuhun. Cicing. Jep jempe ulah garaneng bisi ebat dewek dulu. Heuh. Ai rek munajat mah atuh kudu saya ge menyana. Geus. Idang geus biasa gede peurupnya, Pak. Geus ya menyana geus aya di dieu lah. Jep jempe. Dong. Ai. Naon leuy teh? Dewek munajat hayo di tabuhan. Bapak teh, bapak abdi. Abi mah eta ngapalkeun nabuh dog. Ih, mah teh. Mangga we bapak mah. Cicing. Ting. Dong. Ting. Dong. Amuing. Sia. Cing carek hanya Dawala. Aduh. Naha atunya becarekeun teuing bapak keur munajat hayo di tabehan. Kumaha teh bapak teh? Abi mah cek abi ge tadi teh, abi teh keur eta. Cek kapan abi teh diajak ku Mang Jai. Lain diajar eta na beudadog gerak hareog. Keun Pak kumaha abi we pek sia. Wani kitu sakali deui awas ya. Digitikeun ku aing. Heueuh pekainya Dawala. Duh. Ai, sumuan bapak mah mangga keun kumaha abi. Heueuh pekainya. Ting. Duh. Ting. Duh. Ting. Hey! Ting dong ting. Hey! Ting dong ting. Hey! Ting dong ting. Hey! Ting dong ting. Hey! Amuing. Kapan cek dewek kudu dicarek sia Dawala? Sumuhun pan ku abdi teh parantos dicarek ieu teh. Kapan cek pun lancik teh kieu yo. Ting dong ting lajeng ku abdi dicarek. Hei, kitu sanes. Amuing eta nyarekna ulah dina lolonggang deuleu. Amuing. Atuh kalakana mahan bayareun meureun teh Mang Dadi. Amuing. Ieu mah ieu. Ku aing geura ieu ku aing. Pek kumaneh gareng? Ku aing sia. Pek. Sia wani-wani kitu deui ka aing. Tampiling sia ku aing. Pekainya. Ting. Dong. Ting. Dong. Ting. Hey. Hush. Ting. Dong. Ting. Hey. Hush. Ting. Dong.
dong ting hei hush ting dong ting hei hush amuing ya mau anu sahijieun aduh anak karakan cing aja dog ieu ai nu munajat teh ieu kudu hikmat jempe lah karunya ieu Kang ka bapak ka pandek munajat nu munajat mah kudu jempe kudu hikmat kitu sanes Pak dah cicing Yap. Amuing mangga ieu jisim abdi Pulura Semar Badranaya bade nyuhunkeun pituduh. Amuing. Sae tanu hitut Aduh. Ieu. Silaing tas najinga. Bapak teh kumaha teh bapak teh. Coba boga sabe abdi deh. Bapak teh kunaon teh. Ngadu nampiling ka abdi bapak teh. Amuing. Si anu hitut. Nah bapak teh. Tek disumpah abdi mah teh bapak teh. Jalannya bapak teh. Petang euy. Silaing da bala. Henteu daek modul henteu. Silaing gareng. Tok. Bisa jadi si gareng da jero teh kesokan. Sanu hitut. Nah bapak teh tapi mah teh bapak teh. Amuing. Ya teh hiji tanah deuleu lamun ayeuna dewe keur munajat ka Nu Maha Agung tuluy aya nu hitut eta teh panajat dewek teh dikabul deuleu sarta anu hitutna bakal dibere ganjaran abdi panu hitutna tah ieu sia lo kajebak lo aduh punten Pak eta bapak sugan teu pintar kitu politikna ayo sia kajebak sia baik sia atuh da teu kakemot Pak ku abdi teu kakemot puguh bapak mah pinter ahli politik deuleu sia ahli taktik strategis ahli inspirasis terasis alah Kakang Semar ieu kaula Kakang hayu Kakang urang teraskeun lalampahkan urang ka ujug sumangga nu mangga ieu pangeran Cipati Arjuna Klayan dipuniring para penakawan sedaya oke satu kepala kemat lampahna cuk karangas ilaya raya luhur mimiti raya Sena marantos dugi ka sisi samudra kitu dirinya aya hiji padesan anu disebat Wonosunyapingga dupinya Wonosunyapingga teh hiji awas bandawasa anu angker anu taya hinggana sarta tempatna anu baris ngabahayakeun ka satiap makhluk anu lebet ka ieu Wonosunyapingga nanging teh kaguleutna Bratasena ayeun teu dihitung yen dirinya ke tempat bahaya
kagiatanana mental Bratasena kalian percanten kayang maha agung Bratasena lajeng yang tiasa dugi kasih samudra kidul nanging dina panyariusan ieu Bratasena teh kagungan sadirik seueurna opat dupi ieu sadirik Bratasena anu disebat tunggalning bayu anu kahiji jenenganana Anoman rupina monyet putih anu kadua Jajak Merka rupana raksasa biru katilu Setubana rupina gajah warnana hejo nu kaopat begawan malaikat atanepi begawan Mainaka rupana kuring ieu sadayana ngalamangkeun yen nafsuna anu aya dina salirana Bratasena ieu sadarik nu opat lajeng ngahalangan maksudna Bratasena supados Bratasena ulah cius ancrug ka samudra kidul nanging tekad bulatna Bratasena ka dia gunung Baja upaminda ieu sadarik anu opat yang ditolak kapalaina ku Bratasena serta tahu ia Anoman Jajak Merka Setubana kelayan begawan Mainaka salajeng nalomebet yang kana salirana Bratasena kersana ngabantu jagat dewa betara jagat dewa Kang Pramadita Babu Kunti Akang Darmaji adikku jenis Lampro adikku pinteng payan tangsu Kangjeng Rama Suwargi Panju Dewanata kaula menta doana ti aranjeun kabeh yen kaula bakal ancrug ka samudra bakal neangan tirta pawitra Bratasena sakedapan marep sidakep sinuku tunggal amat ini kang babahan catur dria catur iku papat dria iku angen-angen angen pone angen kang sajahtera tumira ana wong ningatan ora ditinggal ana wong ngambung tan ora diambung ana wong ngucap tan ora diucap lajeng Bratasena pak mati angadeg dudu mati kerawan napase Bratasena lajeng ngalengkahkeun sampeanana anu kencang ngacebur ka jagat samudra satria bukit katengah Bratasena kacarios parantos ayat di satengahing ien samudra kidul mangga parang Bratasena parantos ayat di satengahing samudra surumuk aya ombak anu agungna segede gunung anakna sorana jumegur mawur ibarengan ku sora ting salewar ting seleser lir lepasna anak panah dibarengan ku sora pati beraber Lamilam pucung hul aya hiji wujud makhluk anu pikagilaeun agungna tanpa wengenan taya sanes kajabiti urai naga anu agungna tanpa hinggan wastana yurai naga teh lembur nawa lajeng ieu lembur nawa rajana naga anu ngagegus samudra kitu lajeng nyemur-nyemurkeun ieun peurahna karya Bratasena
ningali aya makhluk anu sakitu agungna sarta pikagilan. Nang Bratasena parantos nekadkeun dina manahna paripaos. Hirup neut paehos. Lajeng naga disampelkeun ku Bratasena bari nyebat asmana Maha Agung. Lajeng garep pakuket galungan kalian naga lepuh nawa Maha Agung, Maha Agung. Rumah pasyadenira aduh Gusti ampun. Maha Agung, Maha Babu Kunti, Babu Kunti. Ku perbawaan peperangan ieu omak samudra beuki motah Surana tingjelgul sumawur mawur. lebur nawa mati sapisan disuduk ku Pancakenaka. Nyaita kukukuna Nyi Bratasena. Nanging Bratasena ku anjeun lulus aya tangan pangawas beuki tilalep salirana Bratasena margi parantos teu aya daya teu aya pangawasa mu ukur tiasa sasamat kanu Maha Agung miwahkap ingkang ibu pun kitu deui ka para kadang sadaya. Babu Kunti, Babu Kunti. Kangku Darmaji cenget. Wis enas eker sayang witi. Dihina baheula pinas tina ayeuna geus kitu kersaning Yang Maha Agung. Dina sagala rupa oge saliring dumadi anu usih makhluk anu kumelarang di alam jagat pawayangan ieu angin Gusti Nu Maha Kawasa anu ngersaki. Dina syariat nama Bratasena teh parantos moal tiasa menyat deui. Nanging ku kakawasa anu Maha Kawasa memang Bratasena tacan waktuna ayeuna kudu mati. Margitu antawis dangu aya hiji murang kali rentang-rentang ti katebihan lempang dina luhur cai sapertos lempang di daratan. Aduh dedeh teuing karunya dedeh teuing hidup teh hayang ngalaksanakeun parentah nu jadi guru. Nya nu kieu nu ku kaula bakal ditulungan. Lajeng ku kakawasaan ieu murang kalih anu tiasa napak atawa nepi lempang tina cai. Harita keneh Bratasena ngan ukur hartosna di cabak
atanapi diusap rarai ngagulinya Bratasena jag-jag meringkas. Oi. Tenang Sena, tenang. Tiiskeun heula pikir, kumpulkeun heula pangajian. Bratasena ngetep seukeut ka ieu murangkali. Dina manahna pinuh kurupi-rupi pertanyaan. Maha Agung nuhun kaula ditulungan. Tenang. Nafsu jalanan kaduhung amarah jalanan sedih hukum jalma sepaka mun miten budi tertib teresepen dak ngatur diri jami teutami hirup lumrah pada jam kedeulah kemaduli cinta pampa detutang pilihan jenuh suci minangka pamuntang raga bikina hirup nyalan kurang hirup dapun puri mawas pada katempat marang ya anem iya mempu kaget mirayani ningal kaget mira galibat tapi anu aneh taya sanes anu parantos tiasa ieun nulungan Aryam Bratasena wajeng kusanangan dika ieun Bratasena Saha sampean bocah cilik kaulah heran sarta tinggal jadikan anjeun teu beda seperti bayi anu kakarak lahir ka dunya tapi sampean geus bisa ngajai kaula tidak bahaya pat sarta sampean bisa lempang di luhur cai itu beda seperti lempang di darat kaula ngerasa pasti yen sampean lain makhluk samania saha sampean Sena kaula anu disebut Dewa Ruci Nawaruci atawa Bima Suci. Pantes ari dewa. Tapi sampean boga ngaran seperti ngaran kaula. Saha sampean? Sena ulah heran. Sanyana anjeun tehnya kaula tehnya anjeun teh. Bisi hayang nyaho kapribadian anjeun anu sajati tehnya kaula.
rupa kaula nya rupa anjeun waktu keur ngora sena. Tapi ieu rupa anu teu robah-robah teu ngalaman kolot atawa leuwih ngora sabab da kitu asalna. Buah-buah ieu makhluk teh. Buah-buah ieu makhluk teh. Dewa Ruci, Aya naon sena? tadi sampean ngaku yen sampean teh sanyana Kapribadian kaula anu sajati. Kitu da, tangtu sampean geus nyaho kana maksud kaula pangdatang ka ieu tempat. Atuh pupuh we nyaho mas sena. Tapi dedeuh hidup dedeuh. Hidup teh keur neangan anu eueuh tapi aya. ieu. Kaharti ku kaula, ongkoh eueuh tapi aya. Naon nu eueuh tapi aya teh? Disebut eueuh da puguh teu aya buktina sena. Tegesna hidup teh geus kapal suku catur nu tanpa bukur. Ku kecap anu teu aya kanyataanan. Ieu. Satu tanda sampean weruh. Naon anu keur diteangan ku kaula? Jawab. Nu keur diteangan ku hidup teh tirta pawitra atawa tirta amerta anu hartina cai kahuripan atawa cai suci. Anu pajah bisa teu kena kupati tan kena ing pajah itu. Ieu. Jadi anak itu Bohong si Bapak Drunam. bohong si Bapak Drona. Bohong sote cek lahirna anu memang maksudna jahat sena. Tapi kalawan henteu sadar cek lemes hatena mah nya tirta pawitra teh aya. Lamun kitu di mana ayana ku kaula ayeuna rek disusul? Di mana bejakeun Dewa Ruci? Demi ayana engke ge kapanggih jeung kaharti ku hidup sena. Ieu. Dewa Ruci, Aya naon? kaula meta katerangan anu sajelas-jelasna. Naon sanyana tirta pawitra teh? Sena ieu sanyana dengekunya regep. Tirta pawitra atawa tirta amerta teh hartina cai kahuripan atawa cai kasucian. Ari buktina dina harti anu saujradna mah eueuh eta teh sena. Tapi tirta pawitra teh sanyana mangrupa lambang anu ngandung harti yen satiap jalma teh kudu mersihan dirina. Nyucikeun jasadna tina sanes karakatu hadean atawa tina sagala kokotor. Sabab jalma teh ngandung 5 unsur hawa nafsu naon anu disebut pancabuta. Anu sok moekan papadang narasa nutupkeun panto hatena pikeun narima sanis karah anu hade. Memang hawa nafsu teh kudu marangan hirupna manusia sena. Sabab hirup tanpa nafsu mah atuh taya hartina hirupna. Ngan bae ieu nafsu teh kudu dipiara, dijaga jeung kudu dikadalian kalawan ini. Sabab lamun nafsu teh dikadalian antugna nyeleweng tina rel anu sawajarna. Tah lamun geus kitu pasti dirina anu kacing ciriti badan anu katempuhan. Ukituna hawa nafsu teh kudu dibawa kana jalan anu salaras jeung kahirupan anu bener. Tahnya ieu pisan anu keur diteangan ku hidup teh nyaeta anu dilamangkeun ku tirta pawitra atawa cai kahuripan pikeun mersihan diri pribadi sena. Kitu kaset. Ari eta pajah teu kena kupati. Da kapan cai mah salilana ge hirup teu paeh-paeh. Anu matak disebut cai kahuripan langgeng tan kena ing pejah itu sena. Wijar meneng-meneng laras. Iya kenati Agusti. Wijar meneng-meneng laras kenati nira. Atene Akete niraya hamya rasa ya ami rasa siwala salina busana Wah.